Bismillahirrahmanirrahim. Nakolta maka pindah anjing hai irtaqaita terus nama naik anjing bima komika dina pirang-pirang makom anjing min halin tina tingkat jauh jeung Allah ai min makomi parkin terus nama tina makom parku ila halin kana tingkah caket tinggal ai ila makomil jami terus nama kana makom jaman makom kembal tinggal bifadlillahi kalian fadl Allah subhanahu wa ta'ala ai min do'bika terus nama tina kalemahan aja yakni nariskan musani min sifati basariyatika tina pirang-pirang sifat kemanusiaan anjir ila kuatin pindah karena kekuatan nubijil ke Allah ay ila sifat rububiyati terus nama karena sifat pengurusan Allah wa takhalaqta jeung berakhlak anjeun bi takhalluqillahi kalian nurutan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala ila ayat mulan bikin kesempurnaan naum imanuka iman anjeun imako ilmana dina mako hancur makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Nakota maka bina haji ai irtaqaita terus nama naik haji tapi kewajiban orang kewajiban yang minuli paparina iman saya Allah jadi kudu bina rina kol terpindah irtaqaita naik maksudnya jadi pindah di makhluk sing caket di Allah naik urang ninggalkeun makhluk jadi naik ke urang di makhluk kelana tuluy naik caket di Allah itu bahasa pindah jeung naik teh sarua imakumika dina pirang-pirang makom anjeun jadi najan dohir urang di dunia tapi ruhani jeung hage urang sing rasa caket di Allah subhanahu wa ta'ala jasad merdi jasad tahu parindah teh rohani najing hate ilmu jasad adat jeung sawah hate mah kudu naik parindah teh tetapi dah jeung naik na hate jeung rohani teh teu boga ikan kana sawah nu hareupeun manehanana dohirna mah teu pindah teh jasad namangan hatena jeung rohanina pindah berikut imanna naik begitu beki deket jeung sawah beki iman ke Allah beki di paparinan kasar ku Allah beki yakin ka Allah beki dijag-jagan ku Allah tina jag-jag naik beki deket jeung Allah can deket jeung penting naik ke heula jadi geus naik aya ciri beunangnya dia maker mate orang dihanat naik menteri gabung teh ada naik nandau sebillah mumpina tukang dagang betah dina dagangan mumpina dina dagang teh kamu urang di paparinan morakane ku Allah bungan pina ka da betahna teh hijab-jab tina ka bisa urang uzubillah min halin ay mim makomi farkin ila halin ay ila makomil jami jadi pindah tina tempat makom jauh jeung Allah dipindahkeun ku Allah kana tempat nu caket jeung Allah
urang rek dipindahkeun ku Allah. Bukan sabaraha tahun deui urang di dunia teh dipindahkeun ku Allah. Itu batur mah memang dipindahkeun ku Allah. Aya geus parina saudara. Capek di dunia ku saudara. Boros susahna senang hari capek. Boros jadi penganggur, tukang sare. Cek urang tukang sare teh ngeunah bener capek saudara. Jam 6 sare, udang jam 11 ngopi heula sare deui, bener capek saudara. Ulah disangka teu capek saudara. Tadina sibukna urang ka dunya heuh geus takut teh capek. Kadang capek gawe teu kapake. Sasaepan urang maksimal nenengan dunya tapi hati terlebih tahu tu capek gawe tidak pakai teh anjing capek gawe lebihkan kata diberi hasil wow inengan dunia hasil dunia itu muter hasil sebenarnya mau hasil mah udah dikasihkan ku Allah jadi buka hati wow bukan merengan dimana urang disehatkan ku Allah tina sehat dibukakan hati itu bagi sehat hati nanti tina urang dipaparingan kabungan tina ladang dunia hati lebih guna ku Allah itu ngaran dagang tapi kabungan nu dialuskeun ku Allah subhanahu wa ta'ala itu mada dipaparingan dagang jam 5 nya kelambat di hampir 500.000 itu manfaati yakin menang kariun tambahan dari pelawar nakota aikir takoita mimma komika pindah anjeun naik anjeun tina makom anjeun tong cerita dia sidik urang banas jawab teh yakin bakal dipindahkan ku mimiti ka alam barja tos di alam barja diugakeun ke urang pindah ke alam mahsyar dalam mahsyar mapai ke alam akhirat mimiti akhirat di alam mahsyar di alam barja bugikeun ka puncak urang ke dipindahkeun catat deui urang di Allah subhanahu wa ta'ala kari-kari ayeuna urang di dunia teu hayang pindah teu hayang naik teh urang da paham dina otak urang nu ngaran pindah teh urang mah dina bau usaha kabeh di mun usaha ayeuna bati 70.000 hayang pindah kana usaha nu batina 70.000 mun baheula urang di sawah hayang pindah naik batina asup ke pabrik gitu di pabrik teu mahi wae urang teh hayang pindah di diajar bisnis begitu mulai pindah di dunia jeung di dunia di anawi kewajiban urang samemeh dipindahkeun ku Allah ditaikeun ku Allah urang sing daek pindah sing daek naik gitu itu marah teh sebenarnya ditaikeun derajatna ku Allah geus teu kagentepan ku kabingung dunya tos teu kagentepan ku kareueuh najan sakapeul perkara dunya teu dideukeutkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala aya urang mah jumeneng keneh rubayana we di babariweur aya keneh mah tong alim ribu jangan alim hayang nyase hayang ribu perbuatan membuka pabrik dari ribu tetap buka padahal kok membogana karena urang sakil mah kan justru ribu di dunia itu hadakeun sebenarnya berbutuhkan dagang di budak-budak itu mendagang teh hayang hadakeun gitu kan orang di dunia teh hadakeun loba kariweur loba kataraos mana